Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung tipayun urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Ilahi Robbi nu mana kalayan hidayah sareng inayahna urang sadaya tiasa kempel dina ieu tempat kalawan dina kayaan sehat walafiat. Bapak Ibu guru anu dipika hormat kusim kuring sareng rerencanan anu dipika cinta kusim kuring. Dina ieu waktos abdi bade nerangkeun sakumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Janten, urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak nyalira pikeun urang sadaya tiasa ngajaga tina sagala penyakit. Kumargi kitu, urang kedah ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kapayuna di kawitan ti ayeuna. Dina salah sahiji hadis diterangkeun, an-nadhafatu minal iman. Nu hartosna kabersihan teh sebagian tina iman. Tina hadis eta urang tang tutos ngartos maksad sareng tujuanna. Nyaeta urang teh umat muslim anu ngagaduhan iman dina jero hate urang. Upami urang sadaya iman ka Allah, berarti urang kudu bersih atanapi suci tina sagala kokotor weh hadas alit atawa hadas ageng nu nyebabkeun urang teu suci. Bersih eta sadaya teh nu didasarkeun tina bersihna jeung sucina urang sareng lingkungan di sakitar urang. Kebersihan sakolah oge kudu urang jaga. Urang kudu mika cinta kabersihan sungkan hate urang ge milu bersih. Kebersihan teh aya marupi-rupi macemna. Nyaeta aya bersih hati, bersih jiwa, bersih raga, sareng bersih rohani. Tah urang kudu janten jalmi anu kaasup kana jalma anu bersih sadayana. Allahumma amin. Hayu urang sami-sami ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kasean urang sadaya sangkan tiasa luwih getol kana ibadah ka Gusti Nu Maha Welas tur Maha Asih. Bapak Ibu guru sareng rerencangan anu mulya, cekap sakitu abdi nyanggakeun pihatur pamungkas pisanggem. Bilih aya basa anu kirang entep saeureurna antapi kecap anu kirang merang lapana mugi karsa ngahapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.